dikira ku aing wiridan di dulu geuning ceurik mewek kunaon bah nu berdosa cek ulah ge loba dosa ya naon Masjid Haram namana ieu hareupeun disangkana hotel ya Masjid Haram geus repe Ka'bahna di mana di jero aya padahal rek ka jero geus repe doang teh Ka'bah ya naon dihampura moalnya ku Allah dihampura pede bener sih istighfar ulah suudon ke Allah mah ulah ayo talbiyah siap lengkahkan kaki masuk Masjidil Haram ayo tuturkan labbaik Allahumma labbaik ya aki-aki makin ngaguak bae berenang dia aki-aki keur ngorakna degel badur keur ngorakna loba dosa sok lalajo film berenang nonton layar tancap baheula berenang balik nonton film leungeunna bau tarasi sabab nonton filmna deket warung di warung aya itu atuh sia teh ngeres wae pikiran loba dosa muter video klip namaruna video klip keur ngorakna bader geus bah pasrahkeun ka Allah kabeh keun urang niat alus ka dieu ikhlas saja ibadah tobat ka Allah sing dihampura muhun yai geus atuh geus der Ka'bah ngahuleng kunaon bah biasana neuleuh dina TV neuleuh dina foto aya tah hareupeun mata aya Ka'bah yakin ulah anu kakarak anu sering ka ditu kudu nyurucutkeun cipanon di mana neuleuh Ka'bah naon sababna naon rek disombongkeun ku urang maaf kan ukur kain ihram dua helai satalanjang eueuhna naonan lalaki selempake teu dipake kal mayit seperti mayit makanya maaf jelema nu sombong ku jabatan di Indonesia nepi ka Mekah naon rek disombongkeun jabatan teu dibabawa harta rek disombongkeun keur hirup di lemur meuni sombong teu weuh jeung tatangga karak boga apan sahiji oge ngaliwat ka tatangga dia tutupan kacana kabeh sieun tatanggana mari lunae maaf ulah sombong sia salalemur ge nyahoeun eta mobil teh 4 tahuneun da kadenge tina belokna remna mending ngajerit kiri dit ulah som naon rek disombongkeun ilmu maaf nepi ka Mekah eueuhna naonna loba nu leuwih ngarti tibatan urang nah urang mah keur dilemur di dieu di papatahan ku sahanapeun di papagahan ku sahanapeun sok tara daek narima malik sombong ka budak ora naon sia nyaho naon aing anu geus nyaho pai peheurna maaf belajarlah tawadhu masing-masing punya kekurangan betul belajar saling memberi saling menerima naon deui lagi disombongkeun kakasepan maaf lamun di dia lalaki asa pangkasepna nepi ka Mekah jadi goreng neuleuh Saudi jararangkung mararancung bararodas Masya Allah mantak aing kamari teu pede aing leumpang di ditu leumpang ti hotel ka masjid teu pede hareupeun Saudi jangkung aing pendek digireun Mesir mancung aing pesek belah dia Turki bodas aing geuneuk aing mundur ka buri sorangan sok sia nu ganteng ti hareula sia bari syukuran aing tungkul ya Allah nuhun sakieu ge abdi nasib ka dieu Gusti nuhun ieu nikmat sakieu ageungna nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah dihibur hate aing burudul tiburieun aing jamaah Afrika negro aing nah hiji di dinya leumpang jadi pangganteng nah aing di wani ngadu aing maaf urang asa panggeulisna di dieu maaf nepi ka Mekah jadi goreng neng maaf loba Libanon jarangkung larilis mararancung ih Masya Allah loba lalaki teh tatarajong
aing gitu eureun jubur aing dicibitan ku pamajikan lempang mata majikan naon suneng ih nyibitan wae mulotot wae mata oh atuh lamun aing lempang peureum nu geulis katabrak wae apa korela cek pamajikan tabrak jubur onta usia oh pamajikan cemburu tandana cinta ya iyalah rek teu cinta kumaha aing setorna gede bae subhanallah naon we disombongkeun ku urang eueuh nanaonan cuma dua helai kain putih atas bawah ihram namanya nemrag panon banjir cai mata isin ku Gusti Allah dar adzan Allahu akbar Allahu akbar teu kuat aing napas ngelumumna suara adzan pantas ya punten coba ke operator ulah dioprek-oprek lahnya ehona ulah biasa standar bae ge kula jadi kagok deui ngomong ngempreng deui geus ulah dioprek kurangan deui ehona saeutik di kurangan we teu naon tah sakitu geus cukup geus leungeunna cicing geus ulah dioprak-oprek geus kumaha aing bae ngeunah ya tinggal ngeunah ya ngeunaheun ya sonanya nah namun ditambahan level eho yang neng deui jerit deui tah jadi poho deui nepi ka mana tadi tah eta kitu nepi ka adan kelebung adan sing grebeg jelema arah rasul ka masjid perasaan ngadenge adan di Masjidil Haram ya Allah make semprani tanu adan jelema kasedot lompat ka masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mararental adan-adan molor-molor tah pulume launan ulah cenah ngajerit launan pulumeuna ulah cenah jerat-jerit wae ya Allah ya Rabbana nikmatna dar beres adat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah mulai jamaah nararangtung dar imam diharap stop wa'tadilu subufakum luruskan saf luruskan nikmat cerik eta si jamaah begitu takbir Allahu Akbar hareupeun aya Ka'bah biasana salat di imah di lembur nyebutkeun mustaqbilal kiblah mustaqbilal Ka'bah Ka'bah kan ukur bayangan tapi di ditu Ka'bah aya hareupeun rek umat teh ceurik Pak Haji Bu Haji salat di Mekah ceurik balik di Mekah datang ka gugurung eta haji salat henteu ceurik deui kemana air matamu ji geus beak di Mekah saat urang haji umroh teh kitu maca sholawat di payun makom Nabi nyuruh cuci mata asup ti Babu Salam di Masjid Nabawi reka raudhah hayang jarah ka makom Nabi karake ngucapkeun assalamu alaika ya Rasulullah nangis banjir air mata merasa malu kita berdiri di depan manusia paling mulia paling suci balik di Mekah di Madinah eta haji datang ka lemurna maca sholawat henteu ceurik deui kemana air matamu ji beak di Madinah subhanallah maca sholawat ceurik da ingat kana pangbibitan Nabi manzaroni ba'da wafati fakanna mazaroni fi hayati sing sajalema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup
Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul, tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing narasib amin. Hayang kadar itu aja hayang. Hayang. Geus daftar nancan. Rek sanu mawa. Daftar. Ngeunah ngomong mah asep daftar panteuh boga duitna. Lamun rumah saksan boga duit yang ongkos yang bekelna heulakeun daftar ka Allah sabab boga Mekah Madinah Gusti Allah. Ulah putus asa tina rahmatna Allah. Iraha daftarna tiap beres salat. Ai bener mah rumah sangaku hirup masih kena butuh ku Allah. Cik atuh beres salat teh 10 menit angkatkeun leungeun barang perintah ka Allah. Da Allah macan pernah bosen di perintah ku urang. Urang mah ditanya, butuh ku Allah, butuh. Barang perintah tilok, boro-boro minta sorangan, dipangmentakeun ku imam beres salat maghrib, beres salat isya, beres salat berjamaah, meuni hese neangan peserta amin. Ayo sia jujur. Lamun bener butuh ku Allah, sok sabaraha menit ngangkatkeun leungeun beres salat minta ka Allah, ayo. Boro-boro assalamualaikum gajeng. Tasbih ge beleu kotor, da tilok dipencet, tilok diputar. Nu herang teh remote ayeuna. Lamun butuh ku Allah sing rajin barang penta ka Gusti komo mentana tengah peuting bari curhat duaan batur sacara baru taralibra kerek sare urang mah nyaring ceurik curhat ka Allah da bejana lamun barang penta bari ceurik sok tereh diijabah. Bapak tak kudu rajinna, ibu mah tak kudu ditanya da pangrajinna hudang tengah peuting awewe mah. Jujur urang mah eleh Pak. Bener teh Bu? Ibu hudang tengah peuting ka mana? Kak saya dicai ngadon? Kiih geus kiih jorok sia. Geus kiih hees cebok. Amit-amit. Ari geus kiih ngisang. Obeh. Ieu mah geus kiih molor. Palingan aya ngaliwat bau hangseur. Sore urang dia mah ibu-ibu tilok kararisang ya. Sing bener aya ngobrol teh sing bener ngajawabna. Udang tengah peuting ka WC di WC ngadon kiih geus kiih ngisang. Biasakeun ngisang nya. Geus ngisang calana pake deui. Astagfirullahaladzim. Ari sareng satalanjang wae. Calana pake geus make calana lempang rek HS di WC sia. Geus teu bener awewe ditanyana ya. Udang tengah peuting geus micen hadas pek bersih suci terus wudu ini ke tengah imah apa di kamar amparkeun sajadah kedepruk 2 rakaat salat tobat heula usolli sunnatan taubati rakaatain lillahi taala. Rakaat kahiji ba'da Fatihah qul ya kulhu, rakaat kadua ba'da Fatihah falak binnas beres angkatkeun leungeun sok curhat bebersih heula diri ka Allah tobat. Allahumma ighfirli dzunubi dzunuban nadril mal'atil ajnabiyyah wa dzunubal kadbi qaulan wa fi'lan wa halan wa dzunubal ghaibati wan namimati hamni bi rahmatika rahmar rahim. Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi. Sok mentah heula bebersih heula ka Allah. Nama ke kudu tobat heula sabab syarat diijabah doa kudu bersih diri. Lain bersih tempat salatna, lain bersih pakaianna wungkul, tapi diri urang kudu ditobatan heula supaya tereh doa urang diijabah. Beres salat tobat naik 2 rakaat salat hajat terus tahajud istikharahna curhat ka Allah. Allah can pernah bosen dipentak ku urang. Ya Allah nasibkeun kaula gampangkeun jalan rezeki kaula supaya kaula bisa ziarah ka Baitullah supaya ziarah ka Rasulullah. Resep Allah dipentak can pernah bosen. Nganu tibalik teh urang nu sok bosen mentak. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan dipentan wirid dibalas cenah teu. Sing saralapna dompet tawiridan mpekan leungit hurufna ge sakalina butuh rek maca salah maca da hurufna leungit kuduna mah rojak tanah mah rojok calana sia rojok. Ya Allah ya Rabbana rajin nyuhunkeun ka Gusti. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon? Jawabanna nangan ukur hiji gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Orang jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cinta Kangjeng Nabi ka urang. Lamun eueuh cinta Nabi ka urang, urang jadi hina di hadapan Allah. Naon nu diarep-arep ku urang jadi ukuran mulia urang di hadapan Allah.
makanya butuh ku cintana Kangjeng Nabi, butuh ku syafaatna Kangjeng Nabi. Emang kumaha kitu Asep jelema nu diperingati ya kurang kelahiranana cintana ka urang model kumaha sehingga urang tiap tahun kudu muludan wae. Tingali Pak, sejarah sering menceritakan Rasulullah nangis ngaguguk nyalira. Allah terela ningali Habibna nangis, Allah terela ningali kakasihna nangis, Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubsi. Jibril, datangan Rasul kaula Muhammad, tanyakeun ku anjeun naon sababna nangis. Jibril datang menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul kaget disumpingkan malaikat Jibril. Waalaikumsalam ya malaikati Rabbi. Jibril, aya parentah naon Jibril? Teu aya parentah naon Gusti, ngan kula rek nanyakeun naon sababna anjeun nangis. Rasul ngajawab, Jibril, anjeun hayang nyaho naon sababna kaula nangis? Leres Gusti. Ya malaikat Rabbi, istaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Kaula nangis teringat ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah nangis teringat ka umatna. Kumaha ceuk Allah, Jibril hibur cenah leungit kasedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Bejakeun ka anjeunna bahwa kaula Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh pikeun anjeunna. Gancang bejakeun. Jibril langsung mayun ke Rasulullah. Cek Rasul, aya naon deui Jibril? Kaula nyanak berita. Berita naon? Berita nu bisa ngaleungitkeun ka sedih anjeun. Mana Jibril gerakeun bejakeun ka kaula? Mana eta berita nu ngabungahkeun kaula? Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo anjeun. Geus ulah nangis deui. Apakah Rasulullah dengar berita itu langsung ketawa, bahagia, berhenti nangis? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget, ya Rasulullah, nah teu bungah anjeun ngadenge ieu berita. Cek Rasul, Jibril, Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga kanggo kaula. Leres. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan. Leres. Kabeh kanggo kaula. Heeh. Ayeuna kaula nanya Jibril. Ek nanya naon? Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Tetap Rasulullah mikirkeun urang. Tekagiur Rasulullah pikiran aku istana surga, sabab dina pikiran Rasulullah aya urang. Pernah teu urang cinta ka Rasul model kitu? Keur ngeunah-ngeunahna digawe pagawean anu dipikara sepuh urang eureun samenit 2 menit gara-gara inget ka Nabi, hayang maca sholawat heula ka Nabi. Pernah teu? Licik urangna. Tapi Rasulullah rela melupakan ratusan ribuan istana surga kusabab dina emutan Rasulullah aya urang umatna. Fakaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Jibril teu bisa ngajawab. Mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh keukeuh nanyakeun umatna wae, kumaha jang umatna? Allah ngawalar, inna sanurulika fi ummatika wa la nasu'uk. Jibril bejakeun gancang. Rasul disampeurkeun ku malaikat Jibril. Cek Rasul, aya naon Jibril? Ieu pesan ti Allah. Pesan naon? Allah ridho ka anjeun. Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku anjeun he Muhammad. Oke, ingat Allah moal poho ka umat anjeun. Begitu urang umatna menang jaminan moal dipopohokeun ku Allah, menang jaminan ti Gusti Allah, baru Rasulullah berhenti menangis. Mayun ke malaikat Jibril bari senyum. Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula terela lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula terela. Tinggal di Rasul ngajarin. Demi Allah cek Rasul, kaula terela lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula terela. Cintana Rasulullah ka urang ka umat. Ketika kunci gerbang surga dipasihkeun ku malaikat ka Rasulullah, mangga Gusti
gerak buka eta gerbang surga sabab anjeun nu berhak muka ti payun. Kumaha cek Rasulullah keheula kaula wa mual wa ka muka gerbang surga naon sababna Gusti hate kaula can tenang lamun can ningali umat-umat kaula salamet sadayana. Subhanallah, di akhirat nungguan urang kene, di lawang surga nungguan urang bisi cari laka atuh wajar satahun sakali mah diagungkeun maulidna da ieu jelema nu gede jasa ka urang moal mulia di hadapan Allah lamun eueuh cintana nabi jujur urang ngaku loba dosa maksiat bener. Bahkan ketika Rasulullah uwih ziarah ka Uhud nangis saja jalan Rasulullah nangis ieu sahabat juburieunana kaget cek sahabat Gusti kunaon nangis Gusti ai Gusti geus capek lempang atuh urang istirahat bae heula cek Nabi kaula teh capek moal hibah eta nu nanya teh moal hibah sahabat Rasulullah kaula teh capek atuh Gusti kunaon nangis saja jalan. Rasul ngangkatkeun wajahna kabeh sahabat ningali baseuhna wajah Rasulullah kusabab ku cai mata anu banjir teu eureun-eureun. Aya naon ya Rasulullah, aya naon Gusti, Gusti nangis aya naon? Rasul ngajawab, ya ibnu Muwaihibah istaqtu bi ummati. Muwaihibah kaula nangis ayeuna kaula keur sono ka umat kaula. Sahabat kaget, alas nabi ummati kaya Rasulullah. Gusti ari abdi ieu diburian salira sanes umat salira ari abdi. Rasul ngajawab, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun geus ngamanja sahabat kitu nu jelas eta anu sareng muhajirin bakal jadi tatanggana Rasulullah di surga Allah. Atuh sahabat kaget, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Mudah-mudahan di dia ayat urang sadayana amin. Hiji cek Nabi, umat nu bakal menang syafaah kaula, umat nu bakal menang cinta kaula di akhirat, umat nu bakal dipika sono ku kaula nepi ka akhirat. Hiji kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum anu bakal datang ke terakhir sanggeus kaula teu aya eta jelema can pernah ningali wajah kaula, eta jelema can pernah ngadenge sora kaula, eta jelema can pernah panggih jeung kaula, tapi eta jelema iman ngagungkeun cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah panggih jeung Rasulullah, tapi orang iman cinta ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Wajar cek Allah dina surah Al-A'raf jelema nu ngagungkeun Nabi nu muludan nu rajaban itulah orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sahadai Gusti anu dipikasono ku Gusti anu bakal menang cinta Gusti siapa Gusti? Nu kadua umat kaula nu sok resep ngabersihan hate hate emang kotor gitu hate urang na teu ngeuh loba sampah dina hate. Naon sampahna? AIDS, AIDS. Cek dokter kesehatan di Jakarta, AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Cek si Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Doa mual diijabah lamun dina hate aya AIDS, AIDS, akna angkuh sombong. Piceun teh ayeuna. Nu kadua ikna iri, panasan ku milik batur. Sok anu kitu. Tatangga aya kamajuan dina duniana enak. Nyieun fitnah pasti muja. Padahal panasan makana ibadah cakep. Kemana Bu? Ngaji biasa minggonan ibu-ibu ih jadi panas kula jadi hayang milu. Tungguan Bu, kula rek milu bagus gitu bagus. Kemana Pak? Masjid lohor berjamaah ih jadi panas. Tungguan Pak, kula rek milu berjamaah bagus gitu bagus. Bapak gitu tuh. Nah eta masalahna. Coba batur ngabring kemarin Kak lohor berjamaah masjid. Oh nitipnya nitip. Goblok nitip sholat ngaku cinta Nabi sholat dititipkan mantak jelema gitu mah halimu di akhirat nangke dengan ganjaran teu kapangi-pangi sabab dipuhapekeun bae saya tahu panasan makana ibadah AID na naon dendam piceun
ganti ku silaturahmi. Yuk ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan urang jalin hasil meludan rasa dendam setik oge di hati urang. Amin. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula kuatkeun. Sabab naon? Aya pangabutuh ngadadak malain menta kanu jauh penta tulung pasti kanu deuh. Urang diajar balik meludan. Tatangga bunga milu, tatangga sedih milu, kudu kitu doang leungeun. Maka cek Imam Ghazali, kun kaliyadain walatakun kal udunain. Hiduplah kalian harus seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri, beda profesi. Nu katuhu jeung nu kencak. Leungeun katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Pingping kotok, sate, semur, lalap, cocol terus. Nu kencak hayang nyekel ulahkeun. Gilirannya beteng mules lompat ka WC. Urusan kencak, cek nu kencak biye bau aing terus. Tapi sadar dua anak nu katuhu teu sombong, sok sanajan di nu enak-enak. Ingat katuhu tanpa didukung ku tantangan nu deukeut moal sukses ieu pagawean. Maka ketika menang duit gede lumpat ke Jakarta meuli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok. Tukang cebok kan didangdanan. Atuh keur kamusibahan saling bantu. Nu katuhu atel teu bisa gagaro sorangan, nu kencak tanpa ditelepon hideng datang ngagaroan ka katuhu. Coba kitu hirup jeung tatangga doang leungeun. Wala takun kal udunain jeung ulah nurutan ceuli. Kumaha ari ceuli? Katuhu jeung kencak lamun dijarakan tiburi paling ge sajengkal teu jauh, tapi sok camiakan deukeut jarakna katuhu jeung kencak can pernah amprok sakali-kali acan. Nu katuhu hayang panggih jeung nu kencak lewat hareup, nu kencak lumpat ka buri. Mantak lamun di dieu aya jeung tatangga teu akur ngaranan si ceuli bae. Tilok akur saya. Ya Allah, bahkan Nabi menggambarkan lebih luas Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, harus seperti satu tubuh, saling merasakan. Sok suku paresina jang lempang pagaweanana, leungeun jang nyekel, irung jang ngisep, mata jang ningali, ceuli jang ngadenge, sungut jang ngomong, letah jang ngarasa. Beda-beda profesi pagawean tapi kompak, sapa pahit sama manis. Ketika erukannya nyerian kabeh milu riweuh. Contoh ditajong indung suku karena batu nepi kagetihan, saha nu pangheulana riweuh saha? Sungut. Padahal tetangga jauh nu cilaka dihanap tek. Pangheulana monyong sia. Cek leungeun aya naon nu sungut sia monyong bae, cek sungut itu suku ditajong cilaka tulungan-tulungan, leungeun turun mencetan. Irung simpati milu nyengir ngarasakeun nyeri. Mata milu ceuli nepi ka beureum-beureum, huntung kekereket teu kuat nahan ka nyeri, nu teu disangka jubur milu gogoakan. Atuh heuh tulang nu bengkok dibenerkeun teu kuat nahan nyeri meni brat-bret bro. Kompak kabeh kompak? Henteu. Aya hiji anu cuek teu pipilueun si eta mah, molor bae di jero. Teuing saya tamat tilok mikir-mikir saya indung suku titajong sungut mamonyong, leungeun mencetan, irung nyengir, huntuk kekerekat, mata ceurik, jubur prat-pret-prot saya tamat ngarengkol, cuek saya tamat cuek, masa bodohan. Eta teh cirina jelema licik saya tamat, licik tak kunaon, giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Teuing saya tambah lamun geus aya kahayang amil kudu diteang, penghulu kudu diteang, mun si eta aya kahayang kudu aya wali, kudu aya saksi, mun si eta geus aya kahayang. Moal resmi lamun teu dibere surat-surat ku penghulu. Naon? SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin mondok. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi eta suratnya kakarah bisa nangkel. Eta mah jelema licik molor we cuek kan giliran main aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Lamun di dia aya nu kitu ngaranan serengkol. Ayo AIDS, S naon? Sarakah, terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Loba jelema kitu loba.
Allahu Akbar. Sombong eta jelema ka Allah, geus dihirupan ku Allah tapi teu daek sujud ka Allah, eta jelema pantes atuh pantes musibah teu eureun-eureun di Indonesia da si horeg geus loba nu ngondangna kana eta musibah. Pan bencana datang, tsunami terjadi, gunung sing meledak, lain teu ujug-ujug aya nu ngondang. Emang eta didamel ku Allah kabeh, nu ngebelagakeun gunung Allah dengan kekuasaannya, nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dipompa ku insinyur cicing di gunung, dipompa eta gunung meletus modar insinyurna derewek monyet. Tsunami terjadi, can aya berita gara-gara aya profesor di tengah laut ngomeng-ngomeng cai laut tsunami modar profesor dilegeng teri. Yang bikin semuanya adalah Allah ngan kabeh eta aya nungon saha nu ngondangna kalakuan jelema-jelema anu geus sararombong ka Gusti. Maka lamun ciri nangis aya hati-hati urang kudu waspada. Pan di komentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama bener kula sok neuleuh baheula filmna Roma Irama keur leutik kula sok lalajo aya film layar tancap bari teu jauh filmna Dono Beri Prima jeung Roma Irama Soneta Satria Bergitar Oma baheula filmna eta ngeunaheun Oma mah sorana teh halimpu didatangan Oma ku penggemarna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing yang dua poe tangga pangkeun. Gimana Bang Haji, sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Bang Haji di Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Ngeunah Oma mah halimpu. Na film lagi kitu Oma mah Satria Bergitar. Naik kuda, mamakai gitar na tonggongna naik kuda. Jring 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 jring. Eta musik Oma eta na film eta. Kadenge keneh ku aing baheula eta. Jring 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 jring. Bijil Oma naik kuda terus Oma naik kuda na tenggongna gitar salah naon eta ai tega saya nyebut kuda kai yang penting ngaji di Baros di Serang nyaritakeun eta nanyakan nu hadir sora naon eta Pak sora Asep Mubarok niru sora kuda ngeunah ngajawabna urang dieu sora eta kuda dendam ka aing saya teh Oma lumpat naik kuda trutak sok saya nyebut kuda di kain ditembak Oma ku penjahat keuna kana sukuna getihan diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim, sungguh kau jahat terlalu. Allah akan membalas segala kelakuan-kelakuanmu yang jahat. Assalamualaikum. Jeung penjahat ge assalamualaikum wae Oma. Lupa deui Oma na kuda. Awewe nyabrang. Ditanya ke Oma, kau kah itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Assalamualaikum. Oma lamun geus ngomong. Bang Oma, ya di Indonesia loba musibah gara-gara saha? Dijawab ku Mang Haji Oma, saha nu ngondang musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Allah. Ngangkat beas mah 2 karung dipanggul ku leungeun kuateun, tapi loba jelema ayeuna teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu moal beas 2 karung, teu kudu moal beusi 50 kilo, teu kudu ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, magrib 3, isya 4, loba jelema geus teu kuateun. Bener? Itu karena
nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba jelema sarakah berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Bener? Bener? Keun bae dibuka rakyat nu penting aing jadi deui. Di zaman sekarang eta ciri oma eta. Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, jadi kadinya dia eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing siapa penggemar Bang Emok cicing siapa? maaf geus dijelaskeun ku aing ieu mah diturut jeung teu masa bodoh nu penting aing di akhirat bebas geus gugur kewajiban. Bisi nyalahkeun aing di akhirat gara-gara ku sia asup mubarok teu dielingan itu jelema. Loba nu beuki renten tapi sia cicing bae. Gusti geus di bejaan ngan jelemana murubul bae. Atuh sia teh salah Asep, atuh henteu Gusti. Cek malaikat, Asep ka surga sia. Si itu tinggalkeun. Ya Allah, maaf Pak. Ieu nu ngondang bencana teh hiji loba jelema geus poho ka Gusti, 2 jelema pemimpin sarak, nu katilu loba jelema geus ngahina kana amaliyah ubudiyah ulama-ulama saleh. Heug anjeun teresep tawasul tapi ulah ngaharamkeun. Heug teresep muludan tapi ulah ngaharamkeun sabab nu gawe eta teh ulama-ulama saroleh ahli ibadah. Saha deui loba jelema anu sok resep nyieun masjid tapi mung ngeusian. Heug keur boga masjid mah rela gegerewekan di jalan moal gentong. Bawa kardus, pakai speaker, lemparkan saja, mangga tina apansa dilempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu tinggal lempar, mudah-mudahan nyungsep. Sok aya nu menta jariah di jalan, sok aya. Salah teu salah. Nu salah mah umat Islam nu mararampuh nepel medkor eta nu salah. Kudu nama izin anu mararampuh datang ke jalan bubarkeun panitia jariah. Panitia bubar, gentong kasih sisi-sisikeun, kabel gulungan ngisinkeun sia nyieun masjid menta jariah ke jalan. Aing nu izin tempo sawah aing teu belah ditu 5 hektar jang masjid jual atau nu 7 hektar deket kantor desa ulah eta mah batur. Goblok sia. Ngisinkeun sia nyieun masjid menta jariah ke jalan. Nu isin imah aing 5 lantai imah aing tuh WC lantai kalima modal naik lift aing teu kuat modal dina lift jadi mah benghar edan gitu tuh mobil aing 20 mobil aing nu lunas kalak hiji ih kami mikir stres eta jelema kudu bubar tong menta jariah ka jalan cek panitia lamun teu menta jariah ka jalan ieu biaya di mana jang mushola pula nu bereskeun gagah Islam kitu cek panitia atuh nuhun Kak rek dibereskeun ku kakak moal papanasan deui kula geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel gulungan sabaraha deui teh biayana masjid ya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh teruskeun heula di jalan astagfirullah. Goblok ganas gentong gitu dikasih sikeun ya. Tak jelema kitu mah rajeng asupkeun kana gentong gorolongkeun tapi kabinuangeun ka ditu. Ya Allah ya Rabbana. Nganu licikna eta aya menta jariah jang masjid aya papanasan di jalan begitu masjid geus dijieun mushola geus aya eta jelema nu nagih jariah di jalan jang mushola eueuh ka masjid. Resep nyieun tapi mung ngeusian. Aya nu kitu. Mana jelema mana? Ya Allah, mana deui anu ngondang ieu musibah datang? Jelema nu sok resep ngadahar riba. Punten. Lamun maot teu kaburu tobat, daging getih dina beuteung dicitak tina kadaharan riba, maot teu kaburu tobat, maka di akhirat ku Allah diganti eusi beuteungna ku seuneu narakana Allah.
kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan haram maot ti kaburu tobat di akhirat bagianana seuneu neraka. Naudzubillah min. Hiji jelema nu bakal menang cinta Nabi saha cenah? Poho deui. Jelema anu can panggih jeung Nabi tapi cinta ka Nabi. Nu kadua jelema nu sok resep ngabersihan hat. Nu katilu jelema nu bakal menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata jelema nu sok resep ngabaseuhan bibirna ku istighfar jeung maca sholawat. Makana ingat Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas radhiyallahu anhu meningakeun la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya deui kalimat bermanfaat berang penting kudu dibaca. Naon? Hiji loba maca istighfar, nu kadua loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya manfaatna hampura tina segala kekurangan. Tepat janji kula ka panitia naik jam 8 beres jam 11 2 jam. Sabab ieu geus ngari-ngari kana jubur-jubur geus ngari ya kitu aja. Jadi kula geus 3 poe 4 poe yang ngurilingan Banten, sabulan kula di Banten. Sabab khusus jadwal muludan kula dihususkeun jang Banten sadayana. Jadi kula moal balik. Moal balik kula ka Cikampek sabulaneun ngontrak di mana Ka Haji Jahid. Di mana teh? Tapos nama di ngontrakna di mana? Pandeglang teh. Hah? Cimanuk. Kula ngontrak di Cimanuk di dinya ke bisa nulin ka Cimanuk ngopi kan itu hayang. Kita ngobrol bersama di sana. Urang ngaliwat di kontrakan itu. Asih mubarok, satahun sekali tiap bulan mulut jadi orang Banten alhamdulillah. Mun tahun kamari di Baros kontrakna muludan sabulan, ayeuna bulan ayeuna muludan di Cimanuk. Engke datang ke Cimanuk bae. Ka mana we datang mah? Aya di ditu aya pila aya kontrakan, ya, aya kolam renang, bisa ada ngaradon renang kan itu santri ka aing ka ditu ge. Urang kubek eta kulahna. Tapi mereka selempak kabehnya jeung aing urang renang. Doang kodok bae. Urang ngalibet engke. Insyaallah sing panjang umur, sing disehatkeun badan, rezeki usaha nafsu palurah sakeluarga di sing saroleh, masyarakat nadi di sing saroleh sing berkah usaha najang bakal ibadah, anak-anak urang sing saroleh solehah. Khusus nu keur marasan tren doakeun sing mahrasil ilmu anu manfaat dunya akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an lisadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi'an wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir rizqana wa akthir amwalana li zadil ibadah wa li ziyarati ilal Makkah wal Madinah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.